Wilujeng enjing sadayana wilujeng tepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha kabarna? Sehat? Lah mugia urang sadaya dina keadaan sehat wal afiat. Nah, sata acan urang ngawitan diajar supados diajar urang teh langkung berkah nya. Urang ngadoa heula sasarengan, mangga Okta dipimpin doa nah heula. Siap. Tekan kurang diajar, mangga kurang sasarengan ngadoa. Ngadoa dikawikan. Ngadoa answer. Siap, hatur salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Okta. Kumaha ieu tos siap diajar bahasa Sunda? Siap. Tidak siap ya. Sekretaris Siska? Saha anu telebet ayeuna? Alhamdulillah lengkap. Sata acan ngawitan diajar ibu bade naros saha nu emut keneh kamari teh urang diajar ngeunaan naon. Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Cung. Ya. Aji, Rizky. Ngeunaan naon? Ngeunaan teks kampung dadaran teks dadaran kampung adat Sunda. Diajar ngeunaan naon we kamari dina teks dadaran teh? Naon Isan? Teks dadaran kampung adat. Teras? Kampung adat oke. Iya. Ngeunaan naon sih teks dadaran? Teras naon teks dadaran kampung adat Sunda? Teras rupa-rupa kampung adat. Aya sabaraha kampung adat teh kamari? Aya 9. Aya 8 ya. Nah, materi ngeunaan teks dadaran teh kan parantos rengse nya ayeuna urang lajeng kana bab 2 atau materi salajengna nyaeta ngeunaan biantara. Nah, urang kudu diajar biantara atau berpidato bahasa Sunda kan? Ieu teh sadayana kan orang Sundanya, orang Bekasi kan orang Sunda. Tah, urang teh kedah tiasa diajar atau kaparigelan ngomong di hareupeun jalma rea ngagunakeun bahasa Sunda. Kita harus belajar berbicara atau membiasakan diri menggunakan bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna, kompetensi dasar nu baris dihontal atau dicapai oleh kalian adalah memahami dan mengidentifikasi teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran dinten ayeuna teh aya menganalisis struktur teks biantara, menelaah isi teks biantara yang telah dibacanya. Jadi engke kalian bakal berdiskusi sareng kelompok ya, menganalisis dari teks biantara kira-kira ieu strukturna naon. Terus gitu ya. Siap? Ya. Ieu dina gambar ieu mangrupa kagiatan naon? Ieu barang pidato. Teras nu hiji deui pidato oge. Hah? Pidato, iya kan pidato cenah. Nu hiji deui pidato? Ya. Ini biantara. Oke. Cik.
Naon nu hidup apal ngeunaan pidato? Apa yang kalian ketahui tentang pidato? Udah belajar kan di bahasa Indonesia? Apa pidato teh? Ya. Ngadegkeun hiji hal. Ngadugikeun hiji hal. Terus naon deui? Nepikeun informasi ka jalma. Nepikeun informasi ka jalma rea. Biasana saha anu berpidato atau ngabiantara teh? Biantara ya biasana nu sok pidato teh aya presiden, terus ketua OSIS atau ketua palurahnya. Di dieu aya nu pernah berpidato, aya nu pernah ngabiantara? Tacan. Nah, oke, urang diajar ngawitan berpidato. Bedana pidato jeung biantara teh naon? Pidato dalam bahasa Indonesia. Biantara. Nah, biantara mah ngagunakeun bahasa Sunda. Nah, Siska teh jadi ketua OSIS, kira-kira audiensnya saha? Siswa, kepala sekolah atau guru. Kalau misalnya galih jadi Pak Lurah, biantara di kampung, kira-kira saha wae audiensnya? Masyarakat. Terus Pak RT. Ya. Kalau misalnya Aji jadi presiden, kira-kira audiensnya siapa wae? Ya, menteri, ketua DPR dan sebagainya. Nah, kapari biantara teh nyata kapari geula nyarita pikeun maksud jeung ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma rea menyampaikan suatu persoalan kepada orang banyak ya. Struktur biantara teh aya salam bubuka. Cobi salam bubuka teh nu kumaha salam pembuka teh? Ya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum atanapi wilujeng. Selamat pagi, selamat siang. Nah, struktur biantara aya nu bade ditaroskeun heula. Taya ngartos. Lanjut. Nah, ayeuna mah urang diskusi kelompok nya. Nah, di dieu kelompokna tos ibu bagi, silahkan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Perhatikan ke depan, di dieu aya LKPD ya, anu kedah hidup kerjakeun secara berkelompok. Ya, di dieu aya teks biantarana, terus ngajawab sababaraha patarosan di dieu. Manggal ku ibu dipasihan waktu 40 menit, terus urang ke di akhir ngabdi unggal kelompok ngapresentasikan hasilnya. Ya, ngartos? Ya, silahkan dikerjakan. Nama waktu diskusina atau CF waktu diskusinya sudah habis. Ayeuna urang lajeng kana presentasi hasil diskusi. Kelompok hiji atos, dua atos, tilu, opat. Dipindahkan dina tanggal meling poe kamerdekaan 17 Agustus. Memindahkan eta jantara teh nyaeta Kapades Deui Daud. Dengan salam panutup, salam membuka jeung resmi.
Alhamdulillah tina hasil pedaran diskusi kelompok hidup teh tos sarayanya katiten tos ngarti ngeunaan struktur biantara sareng ngeunaan tujuan biantara oge eusi biantara. Tah ayeuna nama ibu sataacan urang ngawitan kana evaluasi emprak heula kanggo urang sadayana. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ayeuna ibu baris ngukur kamampu hidup dina nyangkep materi dinten ayeuna. Ibu akan mengukur seberapa kemampuan kalian memahami materi hari ini melalui kuis di Quizizz. Nah, linkna ibu tos bagikeun dina grup. Ayeuna sok hidup buka HP-na masing-masing, dibuka HP-nya masing-masing. Juara hiji Aya Grandi, juara 2 Rizky, juara 3 Nazwa. Emprak kanggo tepuk tangan. Nah, sataacan ibu tutup, hayu urang cindekeun, hayu kita simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi diantara teh tadi naon? Komunikasi langsung. Kapari geula nyarita dihareupeun jalma rea. Struktur biantara teh naon wae tadi? Struktur biantara teh tadi naon wae? Bubuka, salam bubuka, pangbagea, pangbagea randegan, eusi, panutup, sareng salam panutup. Tah gitu ya. Ayeuna ibu di dieu aya link video kanggo pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian di rumah tonton video ini lalu kalian lihat apa aspek kebahasaan yang digunakan dalam link biantara ini ya. Minggon payun urang masih tepang deui ngeunaan masih keneh materi biantara tapi dina aspek biantarana. Pertemuan dinten ayeuna urang cekapkeun wae hatur nuhun kana sadayana hapunten bilih aya kalepatan dina lawungan ayeuna. Urang pungkas deui kagiatan ieu ku mingpin doa sasarengan. Mangga ku KM disiapkeun. Ieu ngadoa di pautan. Ngadoa pensiun. Hatur salam.